Rajeun daek Jumatan kalakah nundutan hotib keur ngadalil manehna ngadahdir dengekeun eta teh ngarokok teh dina bungkus rokok teh aya tulisan merokok membunuhmu teu sieun maneh ah keun bae da tulisan engke membunuhmu bukan membunuhku. Yen urang teh lamun nyeri hate, urang teh ulah ka negatif tapi kana positif, kudu daek ka masjid, kudu daek salat. Kembali ke fitri, ke fitroh, ke suci. Oh iya. Tingali barudak di dieu. Barudak di dieu mah deuleu kana salat mah ge wah rajin. Lamun keur mabar teh belenyeng salat asar adan di ditu. Malahan magrib oge sok pujian. Eling umat muslimin muslim ayo orang sholat berjamaah maghrib estu kawajiban orang keur di dunya kangge pibekeuleun jaga di akhirat bisa aing oge tak eling umat teu eling bab salah sih teh naon barudak ke arah paleun eling umat muslimin muslimat bieu mah kumaha eling umat teu eling lain setelah kitu aya dewek mah deuleu euy aya argumenna naon loba ayeuna teh umat geus dibejaan tapi teu eling matak aing mah ganti lirikna saeutik kumaha eling umat teu eling titah berjamaah kalah cicing di imah titah maca Quran kalakah WA-an titah pangajian kalakah YouTubean eling umat teu eling titah ka majlis taklim kalakah main game rajeun daek Jumatan kalakah nundutan hotib keur ngadalil manehna ngadahdir kalakuan maneh we eta mah teh heeh kajeng ka batu itu saha dieu teh ni wah saha yeuh wajujug gitu jeung wadodok heuh teuing cidede aduh aing mah geus saha deui heeh aduh ya Allah ya Rabbi heeh aya wajujug aya ka dieu heeh Allahu Akbar heeh keheula euy buru si teh buru astagfirullah heeh ododolo berarti anu boxer ditinihanku hatina bekililah beki bosan kapangi jeung manehan ododolo Udo Didin nikmat bro tiris-tiris ke mak udut
Ijang nayaga geus kabagean udun. Kadenge dede. Sepuluh bungkus deden. Daripada ayeuna mikiran Bang Emok, daripada ayeuna mikiran si Lesti, ayeuna teh kalakah ditarik deui cenah, dicabut deui. Geuleuh aing si Lesti ah. Jadi ilfil aing mah. Heeh, si Bilar teh hanas geus dikaluarkeun dipecat sok ayeuna teh jualan sosis si Bilar. Mata kaina mah meneng udon. Boro dede. Halo si Boam wah. Heeh. Nah, ai mane. Naon? Udun si teh euy. Naon kitu? Tok kana beungeut baturkeun tuh euy. Disaka naon saka asbak aing. Kabina-bina teuing yeuh dengekeun. Merokok teh keur mae ngan eta nepi ulah nepi ka ngarugikeun batur euy. Jeung da ieu mane eta ngarokok wae si teh teu sieun maot maneh. Dengekeun eta teh ngarokok teh dina bungkus rokok teh aya tulisan merokok membunuhmu. Teu sieun maneh. Ah keun bae da tulisan ge membunuhmu bukan membunuhku. Ye teu sieun paeh. Nah mah kejeun paeh. Uing mah mawa bensin, lamun paeh mah hirupkeun deui we. Nah si teh malik-malikeun. Tadi balikeun mah surabi ge tutung sabeula. Astagfirullah. Walilah ilham. Yes, itu curig ya. Ya setan. Oh. Nekeun aing mane eta ngarokok kitu beak sabaraha batang sapoe sabung. Naon batangan sabungkus sapoe. Den sabungkus den. Sabungkus sapoe heuh. Eta sapoe sabungkus ya teh eta teh yeuh dengekeun. Lebar sia teh rokok sabungkus 25.000. Lamun dikumpulkeun sabulan sia teh meunang sia teh eta duit yang rokok dikumpulkeun sabulan meunang 700.000. 700.000 dikumpulkeun satahun menang 8 juta. 8 juta dibelikeun kana motor bisa sia teh. Bisa jang DP imah, bisa jang DP mobil, nganyicilan mobil. Daripada diududkeun mah kedak. Ai mah udud teu. Henteu. Boga imah ngontrak. Boga mobil. Boro-boro mobil pan ngontrak aing. Motor digadekeun kamari eueuh ayeuna mah. Aing mah udud. Imah alus. Mobil 2, motor 3, matak mending odol. Odol bro. Aing nyobaan. Montong siapa? Lainna naon euy ai udud kieu teh sabenerna aduh pakade sapunten aya dalilna abdi mah. Naon dalilna ngarokok? Dalil ngarokok uing mah lajaroma walagoroma walakin masna wasulasa warubah. Artina rokok uing mah lajaroma lain jarum coklat. Walagoroma lain gudang garam. Tapi walakin masna wasurasa warubah tapi 2, 3, 4 Samsu. Tapi kade Samsu di dieu lain ngan saukur rokok tapi filosofi. Tingali dina bungkus rokok Ji Samsu aya tulisan 2, 3, 4 Ji Samsu. Eta teh lamun dihitung luhurna teh aya bintang 8. Bintang 8 teh filosofi. Para wali anu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa aya 8 wali Songo.
Wali Songo ngajak 2-3-4 naon 2-3-4 hitungan salat teh 2 nak salat subuh 3 nak salat maghrib 4 nak salat lohor asar jeung isya jadi lamun 2-3-4 subuh maghrib lohor asar jeung isya diadegeun maka ji samsu jiwa sampai surga hidup samsu. Apalah arti tepuk tangan kalau tidak ada samsunya. Oh sudah jeung deui uing mah aya kaunikan mah naon kaunikan lamun ngenyotna ceuli uing mah kaluarna sumut bisa nyotna ceuli tinggal ikut naon ketek percaya cik kenyot na irung siap na irung bisa ngan bau korong lu baik apa ku si pian ge siap percaya cik lamun ngenyot dina bujur bisa ge wah rada berat ya dina bujur wah terbayar orang cobaannya bau tai merenya siap walau benar tinggali wah di bolongan tinggal di sampingnya kenyot siap sok kenyot gening eueuh aca dina betul sok gening eueuh aca dina ieu pan paadu jeung tenang macet aya usus 12 jari pan bebereotan lagi tenang santuy woles dong bro woles dong kayaknya nyerakeun sia buru imsak teh acar keram sekarang deui sekarang deui keram wae namanya sumping disebal teh nyawe butai deui alah apunten we Pak Kades ieu mah serius ngajarkeun warga pikeun ngarokok nya ieu mah diajar nah geuning sesabieun teu ngenyot lin sesabieun teh punten ka Padidin nya ka Pudin anu luar biasa nya dina waktu asam mineng ieu teh teu ngenyot aing mah demi Allah dah teuing atuh Pak Kades nanya Pak RW nanya ya aduh deh silakan euy wah beuteung aing kahuruan euy wah kamalong aing atuh da mata kulah ulah kaleuwih teh kitu ya sawa pangeran teresep ka jalma anu kaleuwih aduh